sahajalma nu hayang menang ganjaran, bari diut bari nundutan, pek regepkeun ieu siiran. Iktikaf teh disunatkeun, sunat muakad malahan, linggi di masjid leres pisan, bari urang nganiatan. Sunatna teh dikuatkeun di Ramadan kaahirnakeun, Lailatul Qadar pilarian, pikeun miharep ridho Pangeran. Tina ieu katerangan jantenkeun amal-amalan, mangga masjid urang ramekeun, ku ngayakeun pangaosan. Sasihan sareng minggonan, duanana sae pisan, pikeun ngandelan kaimanan, nu ayeuna baki pisan. Tak sakitu